Kayon katiubing angin hajrah ruruhing puspita sumawur gandamang ngastu maduki grana kumaduki grana masum kargi teng asmara kargi teng asmara sigradaten kang kawinarni sigradaten kakak pisaur kentos kang windursita iya Arjuna anu nampi wajangan ti Mahaprabu Batara Kresna parantos regreg parantos pageh miang ka Medan Danalaga mayunan Residorna tuna lampah eta dina mangsa enjing-enjing parantos bebersih temengku kanu maha agung kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegak Kurusetra ieu Arya Sancaki Padmanegara dina waktos ayeuna nuju tatan-tatan ngalatih para prajurit malah dina waktos ayeuna sami nyiapkeun tanaga sareng emutan halumampahna ieu Arya Sancaki sajumlah waladian balatam tama prajurit wayahna priatna cing hati-hati dina waktu ayeuna dina mangsana urang nganti perang dikawitan kabudayan kaseni jasana sanes lumayan kanca bulan ade priatna cing hati-hati cing caring cing pageh kancing saring sat pangeuikeun mangsana ina sakedeung deui nying hareupan perang di Tegak Kurusetra kanca wayahna
siakeun tanaga jeung pikiran. Saki. Wis. Raka Arya dagoan Saki. Hirup kudu sawiungan. Jagakeun semua pangabalkun. Higi. Diuk. Aya krasati balanaun sedina waktu saeureun. Dagoan sagede. Mangga. Tenang ludah antaring berjuang ulah hijrah monggo satria linukung teu adigung kumalungkung andalan para pangagung ajen ngapinu panyanjung Keresan maha kawasa gumelarna lama dunya diwuwuh ku pangarsana eta teh ridho mantelan ngawasa alam dunya manusia nu mulyana hirup manusia nu taya bandinganana mibangda akal jalasa mangpaat akal jalma sangkana sabar jeung usaha parang nampi cocoba ambuneni muna parang nampi cocoba dina alam pawenangan aya dina papasangan ibu nung cibaduyut kitu kodrat ning pangeran ku manusia ka alam mana tawisna hirup diatur abah bukan tawisna hirup diatur koma ulah rek kabur ampun abah bukan rahayu papasangan teh nyatana aya berang jeung peting pamuhtar aya bagja jeung cilaka sadaya kerasa mantena nu ngawasa alam dunya alam dunya alam baka seni lain gawe nikah tapi pikeun ampun ini hayati nyangling budi budi nama nu utama silih asih jasa sama alo pasewaka nembus kana lembutan ngagores mah ibu Cuhayati ngagores mah lemesan
hati lang saja binu kapihatur nu mangsa kiri ngarojo ngajungjungan geningan darajat seni samali mudah-mudahan janten bahan pangapangaweruh panglipur menatagi urusan kanyerep kana rasa sangkan raos daka kupingna lamun mikir nu saestu moal kalis ku kainggis hate henteu wale ngait beki lila beki melit geningan beki lila beki melit. Arya Bima samya mengadeg mandak satengah king marga ya Arya Bima ngahajak nepangan ieu Arya Sancaki lami-lami ngandika ieu Arya Bima Saki lah kaget yai ulah aya krasa timala naon ieu teh dina waktos ayeuna parantos sayogi sajumlah pasukan parantos dilatih ku kaula halus ngan aing rek nanya ka sia perkawis naon sia jadi senopati alit-alit cik hayang nyaho saha pilawan di sia kudu apal heula lon saha pilawan di sia dina poe ieu subuhun Kurawa lain anu silih hareupan jeung sia oh ayeuna teh mangsa balitungan kaula anu di payunan ku kaula nyaeta si Burisrawa dina bageuna kade caki si Burisrawa sakitu gedena awakna sia leutik kagalai sia Allah sing percanten rakarya sing percanten ka kaula sok sanajan aing masalah tanaga bawa kuat kaula tapi taktik anu main leutik si abe aing cang jaya wayahna sia latihan heula jeung aing maksudna latihan jeung aing latihan perang jeung aing maksudna kumaha dina waktu ayeuna sia kudu nyaho kumaha cara nyerang jeung diserang nya diukur heula kasiapanna kumaha ayeuna sia teh mangga pamikitu mah nuhun pami salila karsa ngalatih kaula supados langkung regreg sok sigil sia
lajeng kumaha sia kudu bisa nyaho kumaha cara nyerang musuh sakan teu kapanggih maksudna sok serang aing yup as cek aing ge kade sia aduh maksudna kumaha ini sia lamun neungeul ulah kapanggih ku musuh oh gitu iya cara sareng katang tosan anak kumaha kita Awas atuh. Halo. Aha. Halo. Kuna pisan kana huntu ye unger dua. Kana huntu goy ah. Tumatak sia kudu hati-hati sia. Kumaha disadana. Kumaha carana. Lurus. So. Teungeul aing kan ulah kapanggih. Lurus? Iya. Sia. So. Iya Pak. Kapanggih kene. Oh. Geus ngedeng. Janten ulah kapanggih ulah. Sia. Kumaha we carana sia lamun neungeul ulah kapanggih bogohan musuh. Wis. Alah punten. Potong punten alus ya. Cileureun. Naon? Alus. Ngan aing rada nyeri. Kitu cara neungeul. Bener. Ayeuna cara nakis. Nakis, iya. Kumaha maksudna? Sok, teungeul aing. Sak. Tah cara nakis kieu. Oh, kitu sok. Balik lagi. Lurus. Sok. Gerakan timbangan pakai. Laut, gerakan timbangan pakai. Oh, semua apa? Timbangan entok pake. Serang aing. Sok. Has. Geus kieu kumaha? Diseret tong bebeja atuh sia. Soal. Hap. Alun musuh atuh. Tos kieu ya kari ngalah. Kada kadengke. Oh. Lurus kudu paham heula. Cok sia ku aing diseret. Mangpaatkeun tanda ke musuh. Sia. Seret kaula. Sok. Hap. Partos kieu. Sok kumaha? Wes. Hap. Hap. Asya. Halus. Dicocok. Walajang. Lan. Wah dulu. Luar biasa dulu. Resep kene lajo latihan kieu nya. Ya atuh. Daripada ayeuna lajo yeun teu parugu. Leu, naon ka dieu geus ya? Naon sih? Kepina-pina teuing. Tingali lain eta gerakan juragan Bima ni asa wawuh. Naon mana? Eta gerakan timangan. Boa-boa gerakan timangan anu harita ku urang diajarkeun. Bisa diajarkeun di posyandu. Walah nya euy. Harita heuh inget keneh aing diajarkeun teh di posyandu harita teh. Lain timangan eta. Lain timangan eta belekuk seteh. Timangan tingali. Walah bener ge. Heuh, luar biasa nu lageuna nya. Sok sia silaing bisi poho deui, ayeuna teh nying hareupan perang urang nurutan we latihan. Hah? Latihan urang nurutan? Urang uji coba. Latihan naon? Heuh latihan bisi poho sia. Latihan minjem ruangan sok. Latihan naon? Latihan sungsang. Lain sia belekuk. Kudu eta mah. Latihan perang. Ah, hoream teuing da atuh eueuh nu mayar. Ye, sia teh sok buru. Sok kadinya. Ieu teh masang heuh sok. Kade nyaan sia masok nyaan. Moal atuh. Api-apina ya mah. Ieu mah minangkana minengkeuna. Oh, siap. Kalau make trompet kan. Sok teungeul aing. Has. Maraduh wasit teh. Suga trek tarik aing. Awas kade ulah cileureun. Aya ruas. Sok. Kumaha? Sok ayeuna silaing nyerang aing. Sok. Has. Kapesep. Geus kieu kumaha? Kitu. Eta kosong di dinya tah. Eta teh gerakannya eta siku. Oh, di siku. Sik. Ayeuna as.
Sok geus ieu kumaha diseret. Oh, wes. Hap. Kada si teh gawir si belum. Awas. Has. Ku aing sare deui. Hap. Hasan. Oh. Wes. Wes. Ai. Kalau kacung kelicung kedang siapa mah. Saan sia. Hebat. Ye, aing teh teu matak si lain kudu bisi poho. Tajurakan bima teh kitu nanti dewek. Nah, kabina-bina teuing sok. Lain teh teh. Kumaha euna? Sok serang deui. Has. Tapes. Aduh. Awas, potong. Potong. Sok. Ieu. Hayo. Ye, sia mah cek aing ngenyaan sia mah kabina-bina teuing. Heureuy. Aduh. Awas, eta misalna. Ulah sia teh, mau bisa ngenang aing potong sia. Hayal ieu aing mau bisa ngusup. Kumaha geus kieu? Babari, kumaha? Si gelo nyiduhan ka aing. Kabina-bina teuing. Sing balik atuh sia teh. Pura kos ngaraja. Sok. Serang deui aing. Hak, has. Hap. Kunci. Aduh. Kumaha geus kieu? Apan kari kitu? Hap. Geuning henteu. Tuh nya cek aing hese. Hup. Bisa. Hese euy. Coba naon? Siang kiih. Mun hangseur kieu teh. Angeus-angeus ngahina we sia mah moal terame ah. Tuluykeun. Tuluykeun lah. Mong ah mong lah. Sok ka dieu ceki. Lah raka ya aku sekarang. Ayeuna urang latihan ngeunaan gada. Oh, bangga. Kada. Sok. Kuda-kuda pageuhan. Lan kuda-kuda pageuhan. Mangga. Sok. Ieu tes. Ceuk aing pageuhan sia teh. Uluh. Sumuhun tadi ke pageuhan kurang pageuh sia. Paku atuh Siap, dinya. Hap. Hei. Acan sia teh. Sok. Pageuhan. Ieu tes. Ieu Yes, sia teh. Parantos di pageuhan, kurang pageuh berarti. Aduh. Sedap. Sok, balikan deui. Siap. Pageuhan. Ieu terus. Ieu. Hap, wes. Wap, has. Hap, hap. Nahan napas atuh. Ahujun teuing sia mah. Alus. Laut alus ya. Sia geus bisa kuda-kuda nahan. Geus bisa nahan kuda-kuda. Ayeuna sia nyerang aing sok. Terus bisa pangkat Oh, banyaran. ai salira mah gede atuh. Abdi mah leutik. Tong jadi alasan sia. Sok, serang aing. Wah! Yes! Ditarik kadinya. Yes! Yes! Paratos kieu kumaha? Yo, hap! Kunci. Yup! Kunci. Dikunci gue. Yup! Up! Alah, hese gini. Tos kieu kumaha? Karikit. Toh! Aduh. Candi tanah. Kari kamu sumat tarikan dengeulna moal teu pencar sia da. Mangga. Alah, cukup latihan gada. Cukup. Ayeuna urang latihan lompat. Oh. So, didagoan boy. Jogging. Kaduhung teu nyumput bieu. Aya rek disiksa mah lu Gusti. Di fisik ya mah ya. Halah.
Oh, itu dah kumaha deui atuh dah butuh ya. Kana pangarti lah ya. Luar biasa. Buru sia. Buru. Oh, siap siap. Caki, kaula nun rakarya. Ieu batesna. Lamun sia nepi ka dieu bareng jeung aing anu harti sia lulus. Boga bagas, riak teh hati-hati. Lainnya. Alah, ngeunaheun aing geus ngising mah deui. Asa plong deh euy. Tadi nyeri beuteung aing. Mesti nu magung heuh. Nu matak teh ke priatna sing hati-hati. Awas eta teh, patas eta teh kade. Kira-kira. Ieu jelema teh jelema nanaonan jelema teh nancepkeun bandera jajalaneun geus sok. Ngahalangan anu antukna nyelakakeun batur. Wah, ieu mah yakin euy. Yakin ieu mah jelema anu nancepkeun ieu bandera yakin jelema belegu. Jelema teu tanggung jawab. Sumputkeun kadinya. Jelema autis. Heeh, nyaho ieu mah jajalan nender nancepkeun bandera belegu jelema teh. Mun nyaho jelema anu nancepkeun bandera mau ditengor ku aing. Aing mah saha hayang nyaho deuleu euy. Meh naon nya euy? Jajalaneun ditancepkeun bandera aing ngecungkal meni guk sakitu. Yakin ieu mah jelema anu nancepkeun ieu jelema belegu. Jelema bodoh. Di mana nya jelema nya? Ayeuna urang balap lumpat. Moga di dieu star. Finishna itu ku aing ditancap eueuh heuli. Saha nu nyabut ku sia? Henteu di mana? Di ditu saha nu nyabut? Aduh. Teu aya. Eueuh. Aduh. Alah aing mah heukeul aing mah deuleu euy. Kawina-pina teh jelema belegu ieu mah. Jelema teu hidang ieu mah jelema teh. Cobaan ku martabak geus kadinya. Kan, damang. Dah, sedap. Noyot teh sia teh. Sugan teh aya salira. Eta kuatan dos. Naon sia? Sumohon abdi teh teh keur keheul. Keheul naon? Sumohon keheul ka jelema anu nancepkeun ieu bandera. Teu kira-kira pisan. Yakin abdi mah ieu jelema anu nancepkeun bandera jelema belegu. Ada GJ, ada GJ. Jelema anu teu hidang jelema kelao ieu mah. Manya nancepkeun bandera di jajalaneun belegu jelema teh. Nyawa liliwatan batur eta teh. Mun panggih eta jelema ditengor ku abdi. Dikadek demi Allah. Make cok main idiot. Lain si cemot teh sadareun teh ya. Yang di desing. Pi omongkeun wae sia teh. Aslina geuleuh. Menawi agan uninga sahan nancepkeunana mun panggih bejaan abdi dikadek teh jelema teh. Teu apaleun tah. Muridna ieu teh. Muridna tukang penca aing teh. Ditengor ku aing. Sia apa saha nu nancepkeunana? Heuh mun apa tajong deui. Halus deh kawanina mah. Pi ka sabeleun jelema teh. Manya nancepkeun bandera di jajalaneun jelema belegu. Ai sia teu nyaho. Henteu puguh mata ieu teh bade naroskeun rek neangan. Bisi teu nyaho nu nancepkeun bandera teh aing. Sok atuh Kang kadinya gerak kadek kadinya. Kulan nu nancepkeun bandera teh aing. Kulan Lawan atuh. nu nancepkeun bandera aing. Oh.
Rujak. Du 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 du. Kalau kagak heot sih eta mah. Sia eta mah nepi ka sabaleun gitu. Tanggung jawab sih teman cowok. Teneun di dinya. Teneun di dieu. Cepat. Ka dieu sia ieu tancapkeun deui di ditu. Mu. Teneun deui kena urutna ka itu. Ka dieu. Alim. Daula. Abdi kulat. Ka dieu daula. Aya naon? Ieu aya 2 batang. Ka dieu. Di heling ku abi kedak. Sia masalah udud we. Naon sia? Bade nyenak ieu bener na. Resep, Bade ditancapkeun di ditu. resep kena udut gitu. Mana ududna? Ye. Gawat sia. Siap ah. Di dia kan? Cukup di dia. Allah, mangga. Siap caki. Hitungan katilu. Bareng ini. Mangga. Siap. Hiji. 2. Aca tilu siap. Karek dua. Ayo mana uhi teh. Punten. Santuy. Pikageuleuheun sia. Bener teuing. Tilu. Hiji. Siap. 2. Tilu. Olah, punten. Nulu sia teh. Bener teuing. Si balik sia. Loh, punten. Loh, malawung teh. Nyawa kora-kora di. Balik ka deui sia. Hiji. 2. 3. Huluh. Adon malaweng deui wae. Di dieu ieu Arya Sencaki. Emut kana Purwadaksina. Purwa marang wiwitan. Daksina wakasan. Emut kana ajian anu dianggemna ieu ku Arya Sencaki. Ieu Arya Sencaki teh mibanda ajiannya eta kidang kancana. Tiasa lumpat satarik-tarikna. Lajeng ieu Sencaki ngawatek ajian kidang kancana. Wah, urang cobaan diwatek ya ajian. Wah, Kakang Biwawas. Wash. Allah, hebat sia. Hebat aing lamun kieu ningali kieu. Ningali sia kieu aing reug percaya aing. Yakin geus kieu mah. Allah nuhun. Ayeuna sia kusabab geus nyieun percaya aing. Ku aing dibere ngaran sia. Bima Konten. Wah, Bima Konten. Siapkeun tanaga jeung pikiran ayeuna sakedeung deui bakal dikawitan perang. Monggo. Siapkeun. Kitu kaayaanana. Ieu Arya Sencaki sinareng Arya Bima anu nuju tatan kangge mayunan perang Bratayuna dina dinten